Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Hempeki makan bergizi gratis. Jol pada datang kita. Imas. Kan udah tangan anu kieu patut gini. Anu kieu mah tong padoden udah tangan, tapi naon? Teh nopi. Dianggut. Kunaon aya maneh ieu teh Imas yang suraseri sorangan. Gelo. Hah? Teh Imas mah gelo. Biasa aja Imas mah. Biasa gelo. Oh, biasa aja ya teh. Pokoknya teh gelo Imas. Atuh lamun di Mas gelo mah meureun nambahan nu gelo di kampung ieu teh. Jadi dua. Har. Nah, jeung jadi dua sagala ieu teh Imas. Emang di lembur ieu teh aya nu gelo ieu? Ya aya atuh. Manya eueuh. Nah, hanya Ibu Haji mah teu apal ieu teh Imas. Ono ngabejaan? Maknya sih teu apal. Padahal deket loh Bu Haji eta anu gelo na teh. Har, heueuh nya. Emang di mana kitu Imas? Are ieu? Are benih Mas? Har. Naon eta maksudna Imas? Ibu Haji anu gelona ieu teh. Kitu. Ya gitu, kurang lebih. Tapi lebak kurangnya sih. Kurang ajar sih Imas, Ibu Haji disebut nu gelo. Ibu Haji teh jelema terhormat. Jangan atuh, ya. Har, Naji mere duit sagala ya teh. Wah bener gelo ya mah. Duit naon ya? Duit laundry. Apa nenek eta teh Ibu Haji mayar ya? Duit laundry anu kamari. Kamari? Nah, ada Ibu Haji mah cantu tengah laundry ka Imas kamari mah. Kamari raha. Ngalondre aya maneh Imas Ibu Haji teh kamari. Minggu kamari maksudna teh. Oh, har, minggu kamari ya teh. Mending korek dibayar ya. Kita amit pisan. Poho atuh Imas Ibu Haji teh. Maklum sibuk jelema terpandang. Sibuk naon ya teh? Sibuk nguruskan hirup batur? Nya. Nyalain atuh Imas. Emangna Ibu Haji teh naon ieu ngurus-ngurus hirup batur meuni eueuh guna. Ayo Ibu Haji ini teh nya. Ayo. Itu ngalah aya di laundryna sabaranya. Bisa kurang sih eta mah. Cing urang hitung. Nah 50 pan kuna ge 20. Hah, leuwih aja Imas kitu. Nyalain atuh Imas maneh teh. Banyak ajang maneh ya. Meuni lalebar teuing mere ka maneh. Oh lah ini teh. Maneh teh jang Imas. Jangan saya tungguannya Imas nyoka telah pulangan ke jero tungguan. Alah meuni teh kudu di pulangan Imas lah. Hari itu. Kumaha ya teh lieur meni aku lain jeung Imas tapi tong dipulangan jadi kumaha lieur. Maksud Ibu Haji tong dipulangan teh ieu apanan Ibu Haji teh engke teh bakal ngalondri deui ka manehna. Mayarna make duit anu eta gitu. Oh, nyimpen duit eta maksudna gitu. Tah eta paham geuning maneh Imas. Nangan satu Ibu Haji initnya. Ayo Ayo. Panya teh jeung Imas teh pulanganna. Pek teh nyimpen duit teh balik bisa. Haus si bunda lah jajal. Bukan tuh ya si bunda teh. Ketinggalin teh dia mah kalangan eta tetanggalan sombekeun law ya. Oh, ban ngebas. Mas datang mun dagang. Bunda. Oh, menyang. Meni naon atuh Imas di jaro kacakeun mun gareng yo. Meni rawas bunda. Oh, maaf atuh bunda Mas teh. Kalau pasangan ya teh. Teh Imas pesen anu seger-seger pesen teh hijinya. Oh Imas, tungguannya iya bunda beberes lah moalila ada banyak moalila tungguan. Bunda sok santai we, santai. Imas meni bubuk teh mah jeung ganeng jeung naon. Ini ada si Bob aya henteunya ya teh. Bob aya henteu Bob. Saha itu kayak Imas ya? Bob, assalamualaikum Bob. Ya hentenya si Bob teh ya teh. Si Bob gini. Ini aku di sini Bob, di si bunda. Sini sayang. Ini. Oh, kamu di sana ini teh. Pantesan awak nu ngajawab. Mas? Biasa bunda. Melplek bubuk teh. Oh. Kenaon kamu di dia ya teh Bob? Biasa Bob, aku teh lagi jajan ini teh. Jajan yang seger-seger. Teh Siti. Oh gitu ini teh Bob. Meni kau mah jajan sembarangan wae ieu. Hayang kali keben lagi. Ya mau lah tuh Bob. Pan aku teh udah sarapan jadi enggak akan kenapa-napa.
Oh gitu, kamu teh udah sarapan. Tapi nah, kamu teh nggak bilang sama aku atau ini teh Bob. Hah? Masa sih aku teh nggak bilang, Bob nih? Mohon maaf atuh ya, aku teh lupa ngabarin. Sorry ya, Bob. Iya, aku maafin Bob, nggak apa-apa. Jadi Bob ini kesini mau apa, Bu? Ini Bob, aku teh mau ngasih kamu ini MBG. Har. Nah, ini mah diberi MBG ya teh. Emangnya Mas teh anak sekolah gitu? Nah, diberi, Bob. Beda tuh Bob, ini mah ada MBG nage bukan makanan bergizi gratis, ini mah beda. Terus apa tuh, Bob? Iya mah MBG nate makanan dari Bob ganteng gitu. Hah? Ini, naon sih, Bob? Ini, aku tak era tuh. Aku cuma tanya yang salah nih. Apa sih? Ini raro jetianya boleh dua orang makau yang maknya kajero golong di dia mah. Ya udah tuh, Bob. Mana sini ini MBG-nya? Mana? Ya tuh Bob. Makasih, Bob. Nih, MBG teh sarantang. Tapi nggak apa-apa. Thank you ya, Bob. Sok Bob, dimakan eta MBG-nya, MBG spesial dari Mas RT. Mau disuapin nggak? Mending nggak apa-apa tuh, Bob. Jika anu gering wae, aku teh nggak apa-apa. Aku mah bisa menyuapi diri sendiri kok. Nggak usah, nggak usah terlalu diiniin gitu. Ya udah tuh kalau kayak gitu mah aku pergi dulu ya. Ada urusan lagi ini tuh aku tuh sama Pak Dodi. Oh iya, tapi kalah, Bob. Urusan nanti jeung Pak Dodi. Biasa Bob, ya mah urusan politik. Badai ngabangun jalan desa, Pak Dodi teh. Oh gitu. Kira-kira Pak Dodi ngomong ke anu kamar itunya. Yang mas kuat kan jadi deg-degan kieu. Emang kenapa gitu ini teh Bob? Kamu nanyain itu? Nggak kenapa-napa. Saat Bob gerak angkat itu Pak Dodi bisinuan. Itu gerak angkat. Ya udah tuh kalau kayak gitu mah aku pergi dulu ya. Ayo. Iya, ayo. Ini jadi deg-degan kieu ieu mah. Malik itu eta si Bob teh di ieu teh. Desa kami nih mah kita buru-buru. Jadi deg-degan kieu jadi haus. Bunda minuman ini mana? Hah? Si Bunda ke mana? Kajero gitu benih. Tek hadenge kajero teh imangnya balik heula ayeuna mah nek nolak MBG makanan dari Bob ganteng. Dibuka aya sangguna, dibuka aya duitan. Mah, pindahkan atuh tontonanna ya. Sok nonton anu kieu. Naon mana masuk ojol-ojol aya taun teh. Oh nih kerame batur teh nonton ieu audisi dangdut akademi. Mending atuh da geus nonton eta mah tadi puting pindahkeun apa mama teh katinggalan ieu penting teh. Jadi enak nonton siaran ulang, penting nontonnya bari sare. Nek ngolah atuh mah nontonan. Da moal lila ieu mah menemani makan aja nya. Mah? Mending dahar atuh mana teh kudu bari lalajo TV. Nah, suka ganggu kolot ari teh nya. Ya mending si mama masuk ulang. Yang geus aneh marek di kamar we daharna Nah, aja di kamar sagala ieu teh dahar teh. Teu menang. Di dieu dahar mah. Nah, kudu di kamar ari manehnya. Iya nya udah atuh iya nang di dieu daharna. Ya ulah atuh ulah, segala ulah. Punten Mama Neng. Aya ieu, punten. Mama Neng. Mangga. Dek naon di Ibu Era ganggu teh nya batur keur nonton teh. Hayu itu si Mama jeung dibawa remote gerak. Mama. Nih, cuk neng mah simpen we nya. Aing. Bu Erna, aya naon ieu? Mama Neng, Ibu Erna teh nya boga kabar gembira ieu. Kabar gembira naon eta Bu Erna? Nyeto Bu Erna balik deui ka dieu ya. Lain atuh ieu, eta mah kabar buruk. Ieu mah nya si Usep benang voucher liburan gratis di Pila. Alah, alhamdulillah atuh Bu Erna ari kitu mah. Mama Neng ngiring bingah. Tong ngiring bingah hungkul ieu. Hayu urang ngiring ka Pila. Har, anu bener ya. Mama Neng diajak oke ya teh. Mama Neng teh diajak. Atuh lamun teh diajak mah jang naon Ibu Ana rewek ka dieu ieu. Alah gitu ya teh. Tapi kela atuh meureun Mama Neng teh jadi obat nyamuk ya. Pan Bu Era jeung si Usep kita berduaan. Mama Neng sorangan meureun. Make jeung sorangan ieu nya ajak atuh si Neng, mah nya deuk ditinggalkeun. Ajak teh naon. Nah, ada yang nyebut-nyebut ngaran Neng nya. Bari nagenya si Usep teh bisa milu ieu diajak nguseup ku atasanna eta kasaguling matak daripada hangusnya Bu Era teh indit si Usep teh indit mending Bu Era indit ngajak Mama Neng gitu.
Oh gitu. Tapi kala itu udunana sabaraha ewang Bu Erna? Nah, cek udunan sagala teu kudu ieu apaan make voucher geus include kabeh jeung breakfast jeung non dahar kabeh pokona geus include. Paling eta ongkos tapi bae teh naon eta ge Bu Erna we gampang. Oh, teu kudu udunan ieu teh. Nya hayu atuh ari kitu mah. Iraha berangkat ieu teh. Minggu hareup nya bisa teu Mama Neng? Kumaha? Bisa teu? Bisa Bu Erna. Adek isukan ge bisa Mama Neng mah ieu ari teu udunan mah. Jadi sawa ieu teh anu miluna? Nya anu pasti nama Bu Erna. Mama Neng, si Neng kudu diajak. Si Bunda urang ajak sugandaekeun. Wah, maunya ngajak ka mana itu Bu Erna? Kapila Bunda, hayu arek ngilu moal. Maunya juga nama Bunda mah moal Bu Erna moal juga nama. Gratis Bunda teu kudu mayar. Semua ditanggung Erna Sumarni. Maunya mau nolak maksudna teh Bu Erna, hayu berangkat hayu. Ari si Jasmine jeung si Ica diajakan teh ya teh Bu Erna. Seneng, ari maneh kalau ngobrol teh sok nimbrung teh nya. Meni bae atuh Mama Neng, dan ngobrolkeun anu haram-haram. Ieu mah liburan gitu. Sok ajak si Jasmine jeung si Ica nya. Iya Bu Erna, asik liburan ieu mah di villa. Mama Neng, keur naon ya teh ngumpul ngomong ke naon ya? Maknya balik aya Bu Haji mah aing mah balik kieu carana mah maknya har anu si Buna kadon taterekelan juga monyet ieu jeung asup ka ieu mah sagala Buna moal balik geus aya nu kitu jeung satu Bu Erna Mama Neng ka jero heula nya engke mah kabar-kabari we kumaha jadi henteu mah ngan ke mun kaluar kada tutupan gerbangnya hayu Mama Neng har nah ieu ge Mama Neng milu ka jero sagala teh Mama Neng ni emang biasanya ngomong ke naon Ibu Erna? Biasa Bu Haji emang ngobrolkeun botram di sawah. Ibu Haji adek milu? Moal Ibu Haji mah henteu lepal ya kana kitu mah. Hampurannya tong pundung. Oh gitu. Ya enggeus atuh ari moal miluan mah Ibu Haji teu naon Hayu berat ya. Yuk Hayu. Tapi dipikir-pikir mah Ibu Haji ge hayang milu ya. Bu Erna ya teh mayar henteu botramna. Ya mayar atuh mah henteu. Oh, terjadi atuh ari kitu mah. Dasar eta mah Haji Kopet. Diomongkeun mayar langsung mengiluan. Dasar. Capek gini deh pulang dari Pilate, mana lapar lagi. Iya, karena tak punya ini roti sepanjang jalan tol. Wow, makan ini aja Meni serat kieu ieu mah, can minum. Teu jadi ieu mah geus dahar teh minum. Mama Neng minta saya. Halo Rata? Naon eta teh ka? Panjang gitu ada Nabi Wir. Masa panjang jalan tol eta naon eta? Rata, roti sepanjang jalan tol. Kamu mau Mas? Moal, ya moal. Gede teh temahin di dia dah. Sen melag, mal. Ya langsung jangan dimasukin langsung semuanya, atau sedikit-sedikit aja gini. Gitu. Enggak, moal Rata ditawaran eta mah moal sampai. Mana tawaran cai emang udah soalnya kami nu geus dar kot ka sarua gitu teh kuat mah. Moga teh minta ieu maca kuat. Ada bentar ya. Besar juga kan? Nih. Aduh, nuhun Ratanya menit kuat, emang kejarnya nuhun eta balag. Emang ke tiup RT. Dan mereka lo jadi semoga cai nuhunnya. Akhirnya tuh malah kita seratnya. Nuhun. Kamu teh Imas, ari eueuh teh mah minum aja we itu. Air cucian ini, laundry. Balik pada maratna atuh baru ngabuday Mas ngadahar nginum cai cucian mah meni kumaha maneh. Iya itu juga tapi kan daripada seret mending minum aja. Lega tenggorokan. Ulala. Heula kumaha maneh ngan geusnya ya nuhun caina mah balik. Nuhun. Jangan dulu pulang Rata mau tanya sesuatu. Sesuatu naon eta Ratna meni juga sahrini wae sesuatu. Naon? Hari itu teh gimana progresnya? Progres naon mana ya teh? Beda rumah? Lain itu loh progres yang mengintai rumah Ratna teh ya. Katanya mau kamu beresin. Gimana sekarang progresnya? Oh, eta. Oh.
Gimana? Ada progresnya ini teh? Apa? Apa ini teh? Oh, udah yang ngintainya. Aduh, lega deh kalau gitu Ratna. Lain eta maksudnya teh, teh. Oh, progres gitu. Soalnya masih poho mana ngomong eta teh. Poho. Ngomongnya. Oh kamu poho sih ini teh? Kan kamu udah janji sama Ratna mau nyari solusinya, kok malah kayak gini sih? Ya nah, Mas janji. Perasaan mana? Ente janji Mas mah. Halah, alasan. Tau gitu Ratna langsung bilang ke si RT nih. Bilang ke kamu mah, kebalegan kesal deh. Ih murah. Ya enggak tuh hampurannya katanya. Kayak kok Mas bereskan lah masalahnya. Sama calon ibu RT dibereskan. Ya. Gak usah. Kau mah om doang. Bye, Ratna mau pergi. Alasya, gue matinya. Ya Mas merasa gagal gitu jadi calon ibu RT merasa, aduh gagal. Ya Mas kudu bertindak. Tapi kudu kumanya. Ya Mas apa? Ya Mas kudu. Nggak bisa tuh Bu Erna, dek ayana dek esok. Nggak disuapin nggak? Ih murah.